Aduh, si Ayang ngechat. Aku mau main sama temen aku Cayang. Iya boleh Cahyang asal jegen sama cowok. Betul, betul aing betul. Oke, kira-kira. Tuh si kebogo si Dena dibawa ke sini bedding. Oh, mah bener. Tepan. Halo, Halo, Dot. Gimana mana? di rumah. Lain bete nempo kabogoh mana dibawa ke si Ubed nih. Nya, Bener orang tak pernah subena. Ayah, orang ini teh nama ayah. Ayo. Wah, telepon euy. Halo Ben, Oi, non maksudna mau harim aing. tem harim si ana yang dewek. Dewek gua Nmax sama Supra bagian geter huluna. Oh, oke, aing bisa. Lah tuh gaya dekat nanya. Pak. Pak. Naon sia teh riweuh tampol ku aing geura. Aya naon ieu teh? Lain itu na ide pangkokeun. Tadi cek bapak nak dia. Naon? Pak, hayang ganti motor euy. Pan ieu aya Supra motor mah. Lain, Pak. Kabogoh dibawa dina motor Nmax. Da mueuh dina Supra mah. Oh, jadi sia teh elehna motor. Terus sia yang motor naon atuh? Hayang aerok. 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 Aya di babaturan bapak tuh hayu lah. Beneran, teh beneran. Budak bapak dikitu-kitu hayu. Ah, ayo, Pak. Urang teleponnya ya babaturan bapak dan motor mah ya. Siap. Sing buburu laku sia teh. Aing kabeli deui halus. Kembali, panggilan kepada pemilik HP ditunggu di kuping kiri segera. Sekali lagi, panggilan kepada pemilik HP ditunggu di kuping kiri. Halo. Halo. Bos, Yuk. aya motor teh motor keluaran terbaru. Aya. Motor ieu geuning Irok. Aerok, Bapak, aerok. Aerok. Oh, aerok aya. Oh, heuh nu kitu. Aerok heuh. Oh, siap. Bisa mah nya anterkeun ayeuna nya ka dia ye budak eta cenah yang motor eta Irok. Enak kadinya meluncur ya. Siap ditunggunya di bumi ye nya. Oke. Oke. Kumaha apa teh motor teh? Tinggal nungguan di babaturan bapak motor mah aya cenah Aerok. Oh, siap. Oh, nun atunya Bapak. Buru eno ka ditu di buru mana lah. Teu deui buru nyawa motor datang ke di gorowan.
Halo bos. Dia. Woi, halo. Ayo orang teleponnya langsung motor naik balik mau dilatih orang mau di dia. Ayo. Oh, tuh. Jang tuh tempuan motornya tuh. Datang ya. Tempuan. Naon Pak, motor. Siap. Nu kieu Lin Jang motor teh. Heeh, nu kieu Pak. Boleh tuh Pak, beli Pak. Jangan mau mawe manuk kieu. Enmek ke knapot geus bagus tah. Sekian ini si coplokeun ieu mah. Tinggal nyokot ieu mah Bapak. Coba Mang hengadenge sorana. Ayo sok dengekeun. Bro. Kumaha eta Jang, bogoh teh motor teh? Bogoh Pak, bogoh. Oh, kitu bogoh mah tuh hayo lah. Beli main ku bapak. Oh, beli we Pak. Arek jadi mah ieu teh. Bae dibeli mah yang barakara. 25 juta. No nego apa-apa. Tinggal gas. Geus we atuh ayeuna mah tuker tamah ieu mah lah, motor Supra hiji ieu mah sawah sakotak tah. Sesana mah engke ditransferkeun duitna ti Arab ku indungna. Kumaha? Oh, deal. Oh, kitu sip tah. Jang cokot motorna Jang, nu Supra Jang. Siap Pak. Ya Pak, motor teh. Ieu model kieu mana mana? Oh, iya tah motorna tuh. Sahirup teh. Hirup ieu mah. Nya tuh. Oh, Barang mana ada. oh, masih awet we nya. Ya, dia ada. Siap. Awewe ge loba. Hati. Tuh motor teh tuh pencakat geus aya mah lah. Bapak mari ke kebon itu terus motornya. Keun geus boga motor erok mah bisa berpaling hati eta awewe teh. Pokona mah tenyokeun weh. Pokona mah NMK eleh kok erok mah tenyokeun Mas ya.